kolot-kolot baheula anu kuari araraya keneh anu jarago pencana eta teh berkat perang baheula. Kolot-kolot anu baheula anu kuari aya keneh umurna 90 100 tahun anu nyeuleuh baheula milu memperjuangkan negara sararaki akibat perang baheula. Ki Ahmad nu mantak diseret teh serang datang ka pos ka dieu teu naon ku guruna nyana diasupkeun ka liang. Emang kumaha gitu? Ku guruna digali 2,5 meter 2 meter diasupkeun ka jero ditutupan selama 40 peuting titah di jero. Je emang kumaha? Nu mantak ketika dibuka dak dipersilakan untuk siap tampil jadi garda terdepan bareng jeung Bung Karno. Ye atuh manang kitu heula. Ketika Bung Karno di jero penjara, liang. Ki Ahmad asup jalan luhur liangan segede cinggir doang nyana asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Bung Karno jalan mana euy? Dia kan dikunci. Lalu mau tuh jalan. Oh jalan eta leutik heuh. Itu. Lamun aing keluar kudu kumaha? Adieu baca ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik bejakeun gua yang direkam sia. Tuh pajar pelit bae. Ojol jeung sapi atuh. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betat. Perang asup tak keluar. Masya Allah. Berarti dari luar. Yuk orang ke Tanah Abang yuk ke Tanah Abang. Ke Tanah Abangnya nah. Masya Allah. Begitu Belanda ningali kadenya. Wah, Bung Karno tidak Allah. Jalan mana dia? Ini bukan orang. Teangan. Orang ngatan jana di Tanah Abang keur ngarobrol jeung Habib Usman. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah dek memperjuangkeun negara teh kudu bisa kos kitu heula. Kuari lamun diperangkeun, ulah jeung Amerika ulah jeung Amerika jeung Malaysia bae hayo berangkat kabeh Haji Pendi ti heula. Paeh kabeh. Tinggal Haji Pendi, cak Malaysia ini mah tidak usah ditembak, entar juga mati sendiri. Aduh Gusti Allah. Jajah tengah ararebat tu para ulama. Riyadhah puasa, Masya Allah. Nu mantak kiai baheula ararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Kiai Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tu kuari muhidna saantero urang nyaritakeun Patul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawab berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juman berarti Mama Ocok. Jadi kan boga jalur-jalur moal kaluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeun. Kok hararebat amat sih Riyadhah. Atuh Riyadhah nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke. Barang geus jadi kiai teh beuki waro, barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api kebelah dia sing jelegur Mama Bakri Pohara Jasa. Ningali zahirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae. Tetapi batinna Pohara Jasa. Kanyahoan batinna Pohara emang kumaha? Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ke Mama Bakri. Mama Bakri geus nulis ti heula, can aya HP, can aya telepon pan harita mah. Nu bakal ditanyakeun 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri. Masalah kahiji anu, masalah kedua anu, masalah teundeun di dijablek bae. Begitu tamu datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mamana di tukang bae kieu, barang di deuleu. Masya Allah, nu deuk ditanyakeun ku urang ieu. Waduh, geus teh kudu kapangijeng jelema. Atuh, berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi, eta Mama Bakri lain
itu bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat riadohna lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kehebatanna carita kehebatanna eta jamul Mama itu prawira ngaji jamul jawabna didinya Mama itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji didinya Abah nusok mawaan kitabna tah eta teh lain jago ngaji nama geus aneh tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung deuk ka ditu ka Paneglang aya tasbih di dinya ngoser kereta ngoser masinis ge kaget ieu jurig naon jakana ieu tidak ayekeun barang di dalam Masya Allah aya tasbih teu wani nyokot tak tasbih sieun geus masinis bebeja euy masyarakat dulur saha ieu nu ragag tasbih coba saha begitu teh dibeja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula jokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit teh bari leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekel aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid mah tilok leungit anteun tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan nama teh subhanallah teh mah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu Ahlussunnah wal Jamaah kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh ye itu Muhammadiyah itu mah kos ada itu mah lamun ngomong jeung aing maka dia sia sungut siapa yang disoekeun sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa harebat kitu riadohna teu sambarangan barang dahar ieu ti saha ieu ti pamarentah bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung nu sejen yu urang zarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahuleng becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabus jem jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabus yem kakap udah dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres ieu dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga cek abad teh kanyawan we teh terinasi geus aya dibungkus dek dibawa tuh kalau mau kos ieu cek ada tuh geus dibungkus dek kita dibating mawa doang ditinggalkeun naonan jakena teh eta saha nu ngabejaan naon eta riado namanya teh riado teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari mah lain kitu ka mana kiai naik aing geus jadi mama kieu baheula kiai malu naik mah tinggal berita bahasa sial da guru tolol menang setahun ka di jadi Assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid geus bingung murid tabaheula beubeun dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin kitulah ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atuh pek bae masalah
atuh kudu dirobah bae beureun ieu nagara bentukna jadi negara Islam ai satuju mah pek bae ai kira-kira bakal huru-hara berat mah teu kudu ja buktina guru-guru urang di negara demokrasi jadi wali jadi kutub masalah aju ieu acak-acakan jalain demokrasi dan nu acak-acakan sebenarnya mah jelemana bae eta mah jalamun ku urang dilaksanakeun nu semestina mah APBD Tangerang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana Serang sesuaikeun Jakarta sesuaikeun jauh masyarakat dia bakal mengakui heueuh atuh ngagunakeun duit batur bae sakitu hesena atuh komo nu kerem komo nu njana duit rakyat bae dikarayatkeun sakieu hesena atuh komo nu nyana geus berarti ta bupati gubernur nyana pangpelit-pelitna sadunya sebenarnya pelit lamun hayang nyaho nu pelit eta nyana masyarakat eta nyebutkeun pelit teh kanyana tah sebab naon duit batur bae dikabaturkeun deui hese atuh komo nu nyana sia mah di dieu mah iya bener ih mun nyana henteu dilanat ku malaikat sia emang kumaha gitu ulah kitu cenah kiai henteu mah kitu bae